Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng langit sabaraha Sunda Pagunungan dina dinten ieu tos saya ngayakeun acara ngunyal Cipta Rasa Kasapuan Cipta Gelar. Acara ngunyal pare. Kembali foto ya. Haturan kabaraya Sunda Pagunungan urang adat kasepuhan Cipta Gelar nuju ngayakeun ngunyal pare ti Cipta Rasa ka kasepuhan Cipta Gelar. Dina kakompakan gotong royongna setiap warga kampung adat kasepuhan Cipta Gelar, dina pamudana baris kolotna rampak sauyunan demi ngamertahankeun adat budaya leluhur kasepuhan Cipta Gelar. Kan tadi gerti hola ke susul deui. Banu di urang. Sarengsena acara ngunyal pare atanapi nyanak pare ti Cipta Rasa ka kasepuhan Cipta Gelar anu perjalanan nempuh jarak kirang langkung 12 kilo. Penyambutan warga setempat kasepuhan Cipta Gelar ngayakeun acara makan-makan ngumpul ngariung babarengan.